barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, haturan wilujeng petepang daudei sareng simkuring sareng carpon ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Manehna Lain Musa Kengeng Dede Saprudin. Mangga wilujeng ngadarangukeun. Mimiti nama manehna kosong, teu mikir naon-naon, teu miharep naon-naon. Manehna ukur ninggal ngadenge jeung ngarasakeun sakitu. Saban poe tina sela-sela gedong pencakar langit teu oleh katembong langit anu kalan-kalan biru, kalan-kalan kulawu, kalan-kalan hideung. Lamun langit keur kulawu manehna ngeuh tang tu langit teh bakal ngaragrageun jutaan kecelak cai. Saperti awewe anu dina hiji poe kungsi katinggal ku manehna keur ngaragrageun si mata tina juru-juru matana. Lamun warna langit keur hideung manehna sok rajin ningal cahaya anu kalan-kalan buleud, kalan-kalan setengah buleud, kalan-kalan mah ngan saukur gurat anu melengkung. Eta cahaya teh teu oleh dibaturan ku cahaya-cahaya sejen anu laleutik. Cahaya-cahaya anu ngagantung di langit tur leuwih endah batan warna-warna lampu di gedong pencakar langit jeung merkuri di sisi jalan. Manehna oge ningali manusa-manusa anu balawiri ti isuk jedur nepi ka sore jeder, malah nepi ka tengah peuting. Eta manusa-manusa teh ngaluarkeun sora-sora saperti ngagorowok, ngajerit, nyakakak, ngageunggeik, ngagereneng jeung rupa-rupa sora lainna. Manehna manusa-manusa teh kudu bae nutup liang irung lamun ngaliwat ka deukeut manehna. Tina sakabeh eta pemandangan jeung sora anu paling dipikawanoh ku manehna nyaeta sora ratusan, malah ribuan laleur anu terus-terusan ngagemrong manehna. Sora laleur leuwih gandeng ti sora kandaraan anu unggal poe pasulabreng teu puguh dengekeunana. Sora laleur-laleur teh leuwih mirip sora tembakan ti pasukan berseragam anu sababaraha kali kumanehna katingali keur adu hareupan jeung kelompok pemuda anu ngacung-ngacungkeun poster. Manehna mimiti robah basa dina hiji poe truk sampah eureun deukeut manehna laju namplokeun muatanana. Aya kopea kabalangkeun ka gigireunana. Wilujeng sumping cek manehna ka eta kopea. Si kopea imut, nuhun. Geus lila di dieu, cek si kopea deui. Lumayan, ti mana asal anjeun? Mimiti nama kuring teh milik saurang guru agama. Temal si kopea. Kuring ampir tara leupas ti mastakana. Sanggeus anjeunna tilar dunya, kuring disimpen di gudang salila mang tahun-tahun. Kamari basa incun eta guru agama ngabersihan gudangna, kuring dibalangkeun kana wadah runtah. Si kopea ngadongengkeun rupa-rupa pangalamanana. Manehna ngadongengkeun pangalamanana ngabaturan guru agama. Dununganana ti ngora nepi ka kolot, nepi ka eta guru agama teh ninggalkeun alam dunya. Dununganana teh guru agama anu kakoncara. Manehna minang init-initan ka luar kota, malah mah ka luar negeri oge sok aya anu ngondang ukur ngajar agama. Eta guru agama kacida dipika cintana ku umatna, dihormat jeung dipika serab ku panguasa. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Hiji mangsa
manehna dibere pausahaan kudu ngawasan negeri. Manehna ngokolakeun pausahaan kalayan tekun, manehna mimiti loba gaul jeung para pengusaha oge jeung para selebritis. Guru agama teh mimiti diajar kiat-kiat bisnis ti para pengusaha. Anakna anu keur nuntut ilmu di hiji lembaga pendidikan, manehna ditarik diwawuhkeun ka para pengusaha jeung otomatis deui ka para selebritis. Waktu keur ngajar agama beuki ngurangan. Ti harita si Kopea leuwih mineng aya dina juru lomari tibatan dina luhureun embun-embunan Pak Guru. Pak Guru agama teh jadi pengusaha sajati. Lila-lila mah manehna dipopohokeun umatna. Tapi anu paling kataji ku manehna tina carita si Kopea teh dongeng ngeunaan Nabi Musa. Nyaeta dongeng ngeunaan orok anu dipalidkeun ka walungan ku umbuna pikeun nyingkahan balai jalma-jalma nu hayang nyelakakeun. Eta orok dipalidkeun ku embuna kalayan dijajab ku kanyaah jeung doa-doa. Caritakeun ngeunaan ambu. Cenah dina hiji poe si Kopea cicing teu ngomong nanaon. Ayo geura caritakeun. Ambu teh tungtung nama si Kopea nyuara. Nyaeta awewe manehna ngagelarkeun anak nyusuan oge ngagedekeunana ku kanyaah anu taya hinggana. Ambu teh lautan kanyaah. Jadi ambu teh awewe. Nya kawas kumaha awewe teh? Awewe teh kawas kumaha? Manehna leuwih lemes batan lalaki. Buukna panjang, imitna ageng jeung dadana badag. Tapi ayeuna mah loba awewe anu kasar jeung buukna tukung kawas lalaki. Anu ngabedakeun awewe ti lalaki teh nyaeta ukuran dadana anu badag, nyeungseng ngagulantung. Jalma-jalma minang nyebut kana dada awewe teh buah dada atawa susu atawa pinareup. Eta buah ngaluarkeun cisusu. Cisusu teh kadaharan anu mimiti asup kana beuteung hiji anak. Basa manehna gubrak ke alam dunya. Susu ambu huluwotan sagala kanyaah di dunya ieu. Naha unggal makhluk boga ambu, unggal nu dilahirkeun tangtu boga ambu. Lamun kitu di mana atuh ambu anjeun? Ambu kuring? Si Kopea malik nanya. Nya, kuring teu boga ambu. Kuring mah barang lain makhluk hirup. Kuring dijieun ku manusia tina barang anu teu nyawaan. Kuring teu digelarkeun tina rahim, jadi kuring teu boga ambu. Lamun kuring, nah kuring digelarkeun tina rahim. Si Kopea neuteup seukeut ka manehna. Nya, temalna ponok. Jadi kuring boga ambu. Tanya deui. Nya, tangtu bae. Anjeun nyaho di mana ambu kuring? Kuring? Ceuk si Kopea. Tangtu bae henteu. Basa kuring dibalangkeun ka dieu, anjeun geus aya di dieu. Jadi kuring mah teu nyaho sajarah anjeun. Saha ambu anjeun? Tapi bener pan kuring boga ambu. Si Kopea neuteup deui. Aya ekspresi kaprihatinan dina paneunteuna. Anjeun makhluk anu lahir tina rahim. Kuduna mah anjeun boga ambu, tapi anjeun can waktu nu kaluar tina rahim ambu anjeun. Anjeun masih kene janin. Kuduna mah anjeun teh masih kene tibra dina jero beuteung ambu anjeun. Teuing naon anu ngalantarankeun manehna ngaluarkeun anjeun tina rahim tuluy dipiceun kana wadah runtah ieu. Jadi kuring ngahaja disimpen dina wadah runtah ieu ku ambu kuring. Meureun ceuk anjeun ambu teh lautan kanyaah. Manehna terus nanya. Nya, temal si Kopea. Tapi loba faktor anu ngalantarankeun lautan teh ngaheuretan. Teu ngarti kuring mah. Loba alasan anu ngalantarankeun hiji ambu teu bisa nembongkeun kanyaahna. Bisa bae manehna ngagugurkeun kandunganana lantaran alasan kesehatan, atawa keur nyingkahan aib lantaran pasanganana mungkir tina tanggung jawab, atawa mungkin bae lantaran kemiskinan si ambu ngusir atawa miceun anakna, atawa lantaran aya bahaya anu ngancam anakna. Nya pikeun nyalametkeunana si ambu kapaksa malidkeun budakna. Manehna motong kalimah si Kopea seperti dina dongeng Nabi Musa. Nya, jadi sakabeh ambu pasti kacidami kanyaah anakna. Nya, temal si Kopea asa-asa. Lamun kitu ambu kuring pasti bakal datang deui ka dieu. Nyeukeun laleur-laleur anu ngagemrong kuring, ngaluarkeun kuring tina kantong plastik hideung anu ngabulen kuring. Kuring teh tangtu bakal diais, sakabeh kanyaahna bakal ditamplokeun ka kuring. Si Kopea neuteup sorot panonna anu ngahelas. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
bakal panggih jeung ambu seperti Nabi Musa anu panggih jeung ambuna. Tapi anjeun lain Musa, anjeun mah ukur janin, tapi tetep kuring bakal panggih jeung ambu. Si Kopeah ngabetem tengah jawab. Leuwih tepat nama teu tegaeun ngajawab pananyana. Manehna terus-terusan nanya si Kopeah anger ngabetem. Nepi ka dina hiji poe si Kopeah dipulung ku galanangan anu kabener ngaliwat kadinya. Tinggal manehna cuang cing sorangan. Manehna ulang mikir aja ngabayangkeun rupa ambu seperti anu didongengkeun ku si Kopeah. Manehna teu waleh mikanya ambuna bakal datang manggihan manehna mawa init ninggalkeun eta wadah runtah. Hiji poe aya anjing anu karak hudang ngajuru. Susuna nyeungseng tinggu lantung pinuh ku Cisusu. Uma ambe ngadeukeutan manehna. Rebuan ler hejo teh rabeng halibar bari ngaluarkeun suara seperti tembakan. Basa teh anjing teh ngagegel kantong plastik hideung anu ngabeuleun manehna tuluy digusur ngajauhan wadah runtah. Manehna kacida gumbirana, "Amu, amu, amu." Cenah. Mitra kaum dangu. Cag carpon dina judul manehna lain Musa kengeng Dede Saprudin urang cekapkeun leuwih ka dieu. Insyaallah ke urang teraskeun kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com